Harupatna ditonggengkeun ku di beulem upami tos hurung sadaya ditiup sasarangan. Mangga beulem tonggengkeun bismillahirrahmanirrahim terus. Beulem harupat ulah harupat tiup sasarangan iya lengse. Salajengna harupat anu aya apian dilebetkeun kana liang kendi terus dugi ka mentok ditingali aya liangan teu aya ageng tak alit liangna ageng mangga dicabut deui ditingali tos pareum teu acan tos pareum ayeuna kantun dipotongkeun ku duaan. Siap, bismillahirrahmanirrahim hiji, dua, tilu potong ke, terus iya. Atos cekap, ayeuna kantun dilempar ka payun, dialungkeun. Upami tiasa kanu jomblo aya nu jomblo aya, teu usum i jomblo ih. Siap, alungkeun neng sareng ka payun. Nyepeng kuduaan ya kuduaan cepengna siap 1 2 3 lempar iya alhamdulillah bade kasaha ngalungkeunna ka abdi mah teu jomblo ih rengse meulem harupat dilajeng kana nincak endog mangga neng sedeku nengna upami sesah sendalna dibika. Dibika sendalna sapaliha panganten. Marawi tahan dulu ya. Cek. Tekenging di tanagian heula tahan heula nginjekna lalaunan. Siap. Hiji, dua, tilu ijek. Atos pepeus mangga dilajeng neng mangga dibasuh sampean nah dikumbah diusapan dielapan manawi ieu teh mangrupikeun bentuk ketaatannya sareng kasetiaan istri ka caroge nah cekap mangga dielap kagaring teras anggokeun deui sendalna ku neng endog sajodoh geus mepestina rengse mangga rangkul nengna dibantos ngadegna dua tangan ditarik diangkat siap iya alhamdulillahirabbil alamin saparantos nincak endog aya meupuskeun kendi mangga dicepeng kendina kuduaan ieu ari kendi teh aya gagangna aya bujurna tah neng nyepeng anu panjangna nyepeng gagangna nyepeng bujurna handapna anu buleutna teh nyepengna dua tangan bilih bade diusapan heula mangga bade kena keluar jin walnya sok digoyang-goyangkeun heula diputer digoyang diputer kaluhur ka handap digoyang-goyang diputer dietang hiji 2 tilu nembe dipepeskeun ka payun siap muterna karada gancang ngagoyangna siap hiji 2 tilu pepeskeun alhamdulillahirabbil alamin rengse peupeus sadaya neng mangga tiasa calik deui siloka tina meupeskeun kendi upami gaduh masalah dina rumah tangga kedah tiasa meupeskeunna kuduaan nya mangga calik deui panganten dilajeng kana huap lingkung nyata suapan kadedeh ti sepuhna panganten mangga mamahna heula kanggo nyuapan putra putrina mamah mangga ngadeg diaturanna
Mangga nyepeng hiji dicaketkeun ditempel heula wae mamah mangga siap tempel caketkeun siap hiji dua tilu iya rengse mangga dihaturanan linggih deui ayeuna kantun ramakna mangga Bapak dihaturanan kanggo nyuapan putra putrina. Mangga Bapak. Bapak palih dia Pak mangga. Siap caketkeun. Sabar ya. Terus Ibu punten mari ditahan heula. Siap hiji dua tilu mangga tempel lebetkeun mangga. Alhamdulillahirabbil alamin. Kantun panganten ayeuna mangga papayun-payun calikna. Calikna papayun-payun. Papayun-payun. Siapnya. Rebutan menuhi teh sarung kayak dipayun dibagi dua. Neng tangan kanan di atas. Tangan kanan di atas. Sok kaluhur. Ya. Rebutannya, rebutan. Siap puter. Awas. Hiji. Dua. Tilu. Lulus lihat mangga dibagi dua pasihan nengna ayeuna silih huapan ka neng ka gitu mangga pasihan nengna mangga cepeng sok Bapak mangga pahuap-huap siap ya atas cakap mangga ayeuna kantun eutna disilang kanggo dokumentasi wae simbolis as nempel bae nya maju ya siap hiji dua tilu jepret rengse mangga atas pilih badi masing-masing mangga mangga salajengna aya patarik-tarik bakakak mangga panganten ngadeg papayun-payun berdiri neng aya bakakakna aya kumeong mangga dicepeng kuduaan bakakakna ditarik bareng-bareng nyepengna dua tangan buat kemana Allahu Akbar acan-acan ge pupus cenah siap mundur teh iya siap tarik napas dulu kumpulkan tanagina siap hiji dua tilu tarik awas terus iya tinggal ikan kena kamera ya ya atas mangga disimpan nu agengna nu alitna dituang kuduaan meluk maju siap digagal bareng-bareng tarik napas heula
Maca bismillah 100 balik. Siap. Hiji, dua, tilu, tempel, tahan, terus tahan. Bari sangguan. Atos, tak acan aya demi warang itos. Atas, tas, ih, tas. Alhamdulillahirabbil alamin rengsi acara huap lingkung. Dilajeng menawi acara anu pamungkas aya sawer panganten. Mangga panganten dua-dua oge ibu ramana tiasa ngadeg di pelaminan.